Cek, Cek, Assalamualaikum, Cek Fitri. Waalaikumsalam. Aya naon nih maneh ka dieu? Abi dek minta duit, buku Cek diinjem kamari. Nis, duit sakitu oge meni dipenta. Meni teu percaya pisan maneh ka urang, Nis. Urang ieu tatangga deket maneh, lain urang jauh. Nya Cek, lain abi teu percaya ka Ucu. Tapi emang abi keur butuh, Cek. Barina oge, emang maneh butuh keur naon? Butuh keur meuli seragam sekolah anak abi, Cek. Anak abi kan Cipita dek asup SD. Ya ampun, Nis. Barina oge asup sakola oge lila keneh atuh Nis. 2 minggu deui. Ayeuna geus ditatagih kieu. Geus we maneh ka ditu lah, balik deui we. Barina oge can aya duit urang nage. Tapi Cek, Kunaon teu percaya maneh ka urang? Perkara duit 500 ge da moal dibawa kabur. jadi kira-kira iraha Ucu dek mayarna. Nya sabar we lah, ke urang minggu hareup dibayar. Saacan anak maneh asup sakola. Saacan asup sakolanya, Cek. Soalna anak abi sakedeung deui adek asup sakola. Nya lah pokona mah nya. Ini teu percaya pisan maneh. Cek dek ka mana? Geus nih teu kudu ditegur. Kenaon maneh nagur-nagur Cik Fitri? Cik Fitri nempo banget maneh, cigah nempo banget naon wae. Teu meunang kitu Cah Haji. Ngajan kitu-kitu oge kan Cik Fitri tatangga terdeket urang. Komo deui kan imah urang deukeut. Teu meunang mutuskeun silaturahmi. Komo deui teu silih tegur mah. Cigah kitu mutuskeun silaturahmi teh. Sarua jeung mutuskeun rejeki keur urang. Nya Nis. Barina oge Cik Fitri kunaonnya semenjak ditagih waktu eta terus nahan jadi kitu ka urang. Cigah nu sinis pisan ka urang. Geus kitu manehna mengembalan ka urang. Hayangna cigah kumaha nya? Mak kan sakedeung deui kita asup sakola. Hayu atuh urang meuli saragam sakola. Babaturan abi geus meuli kabeh, Mak. Sabar nya kita, macan moga duit. Mak mah meuli sabar-sabar wae. Aduh, deuk kita teh asup sakola. Kamana Cik Fitri teu aya kabar. Datangan wae gitu ka imahna. Datangan we ah. Cek. 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 Dikunci nih. Kamananya si Ucu kudu di imahna. Nis, tos diten Cik Fitri. Nya Cah Haji, ku abi digedor-gedor pantona usah saha. Digerowan eueuh nembalan ting ka mana si Ucu. Nis kan si Ece keur jalan-jalan. Tuh tempo ieu postinganna keur jalan-jalan. Keur di pantai. Cenah mah Cik Fitri teu boga duit. Nah, bisa jalan-jalan. Bayar hutang teu bisa, ari jalan-jalan bisa. Kumaha jadina ieu Cah Haji Cik Fitri? Kumahanya engke meuli saragam sakola budak abi. Telepon atuh Nis, ngeunah pisan manehna di ditu jalan-jalan. Ari mayar hutang teu mampu. Yeh, telepon ke maneh Nis. Nya geus ku abi telepon we. Kumaha Nis? Diangkat henteu.
Teu bisa Cah Haji di reject. Nah, ini tega pisan ke Fitri. Urang ngahutangkeun ka manehna lainna loba duit. Tapi urang karunya ka manehna. Urang teu tega nampo manehna susah. Cenah ti heula ngomongna dek saminggu dibayar. Matakna ku abi dibikeun duit anu disimpen eta keur meuli saragam sakola budak abi. Tapi ieu geus sabulan acan keneh dibayar. Tempo ditagih ngomongna can aya. Geus bolak-balik abi ka Imah Cepitri. Tapi ngomongna masih keneh can aya. Matakna nih stop jadi jelema nu teu geunahan teh. Ulah babari ngahutangkeun ka batur. Karena zaman ayeuna mah nu ngahutangkeun kerja keras, nu ngahutangna gaya bebas. Nya Cah Haji, kan abi mikirna karena tangga deket. Abi pikir manehna bisa dipercaya ku abi. Masalah duit mah sensitif nih, dek padang bulu, dek ka batur, dek ka dulur, dek ka tetangga deket, dek ka babaturan. Tetep bikin masalah gara-gara duit. Silaturahmi jadi terputus. Dek ditagih salah, teu ditagih urang butuh. Nya Cah Haji bener. Jadi kumaha ieu Cah Haji? Keur meuli saragam sakola si Pita, teu neangan duit ka mana deui ieu? Yeuh nis kabeneran Cah Haji geus panen, teu Cah Haji dibere. Keur meuli saragam budak maneh. Dicukup-cukupkeun nya jang keperluan budak sakola. Alhamdulillah, nuhun nya Cah Haji. Nya nis lain kali hati-hati. Lamun nginjemkeun duit ka batur, tempo heula jelemana cigah kumaha. Nya Cah Haji. Alhamdulillah ya Allah.